Bismillahirrahmanirrahim. Pain kila mangka lamun dicaritakeun naon kaifa yakunu lapan kaifa yakunu kaifa halna kumaha yakunu kabuktosan itu kulun. Eta isaatan gawe goreng wadulman sareng dolim wa qad sabata sareng nyata tetep naon annahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta tawaddoa wudu Kangjeng Nabi marotan kalawan sabalik wa marrotaini sareng dua balik ujiba dijawab itu kaul bi anna dzalika kana sanyana itu tawaddoa marotan kullahu tegesna sakabehna itu dalik eta kana kabuktosan itu dalik eta libayanil jawaji pikeun ngajelaskeun kana meunang pakana tuluy kabuktosan itu tawaddoa marotan fidalikal hali dina itu tingkah eta afdhola leuwih utama li annal bayana karena sanyana ngajelaskeun pihakihi dina hakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta wajibun anu wajib qala ngadauh saha Ibnu Daqiqil Id wa mahalul karohati sareng ari tempatna makruh bi ziyadatin dina nambahan kana taslis eta ida ata di mana-mana ngadatangkeun itu jalma biha kana itu ziyadah ala qasdin niatil wudu'i bari ngamaksud kana niat wudu ai au atlaqo tegesna atawa ngaitlakeun itu jalma falau zada mangka lamun nambahan itu jalma alaiha kana itu taslis biniati tabarudi kalawan niat ngalap tiis au ma'aqot niatil wudu'i atawa sarta menggatkeun niat wudu anha tina itu taslis lam yukroh mangka teu dimakruhkeun itu ziyadah wa qala sareng ngadauh saha Az-Zarkasi Imam Zarkasi yang bagi penting naon ayyakuna kedah kabuktosan naon maudhi'ul khilafi tempatna ihtilaf eta ma perkara ida tawaddoa di mana-mana wudu jalma bimain kucai mubahin anu dimenangkeun itu main au mamlukin atawa kucai anu dimilik lahu ku itu jalma fa'in tawaddoa mangka lamun wudu itu jalma bimain kalawan cai mau kupin anu diwakafkeun itu main alaman ka jalma iata toharu anu gawe susuci itu man minhu tina itu main au iya tawaddou atawa gawe wudu itu man minhu tina itu main kal madrasati sapertikeun pirang-pirang madrasah warubati sareng pondok hurimat mangka diharamkeun alaihi kana itu emak naon azziyadatu nambahan bila khilafin kalawan teu aya ihtilaf li annaha karana sanyana itu ziyadah eta ghairu ma'dunin henteu anu diidinan naon fiha itu ziyadah intaha paragat itu kaul tanbihun qad yutlabu terkadang disuprih naon tarku taslisi ninggalkeun nilu kalikeun kaandoko sapertikeun lamun rupek naon al waktu behaisu lawis tagola kalawan sakira-kira lamun katungkul itu jalma bihiku itu taslis la khoroja mangka yakti kaluar naon al waktu fa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkah eta yahrumu haram alaihi ka itu jalma naon atas lisuni lukalikeun au qalla atawa saeutik naon alma ucai bihaisu layak pi kalawan sakira-kira henteu cukup itu maunhu ka itu jalma ila li fardin angin pikeun fardu patah rumu mangka haram naon aziyadatu nambahan li annaha karana sanyana itu ziyadah eta tuhwiju ngabutuhkeun hu ka itu jalma ila tayamumi kana tayamum ma'al kudrati sarta kawasa alal ma'i kana cai kama sapertikeun perkara dzakaro anu nyaritakeun hukana itu emak saha al Bugawi Imam Bugawi fi fatawihi dina kitab Fatawi na itu Bugawi wajaro sareng berjalan alaihi kana itu emak dzukiro saha an Nawawi Imam Nawawi fi Tuhfati dina kitab At-Tuhfah awih taja atau mika butuh itu jalma ilal fadili kana leuwihna anhu tina itu main liatsin karena dahaga bian kana ku secara kabuktosan ku secara lamun kabuktosan
ma'ahu eta tetep sarta itu jalma minal ma'i tina cai naon ma perkara yakpi anu nyukupkeun itu ma'hu ka itu jalma lisurbi pikeun nginum lau tawadoa lamun wudu itu jalma bihi kalawan itu marotan kalawan sabalik walau salah sareng lamun nilu kalikeun itu jalma lam yabdul mangka henteu nyesa lisurbi pikeun nginum naon syai'un perkara fa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkah eta yahrumu haram alaihi ka itu jalma naon atas lisu nilu kalikeun kama sapertikeun perkara kola ngadauh kana itu masaha al jaili Imam Jaili fil ijazi dina kitab al ijar wa idrakul jamaati sareng ari manggihan ngumpulkeun eta afdalu leuwih utama minat taslisil wudu tibatan nilu kalikeun wudu wasairi ada bihi sareng sakakarina adab-adabanana itu wudu wala yuji sareng teu nyukupkeun naon ta'addudun bing bilangan qabla itmamil udwi dina samemeh nyampurnakeunana anggahota naam leres la yuziu lau masaha lamun ngusap itu jalma ba'da ra'sihi kana sapalih mastakana itu jalma salasan kalawan 3 kali hasola mangka hasil naon atas lisu nilu kalikeun li anak kaulahum karena sanyana kaulna itu ulama min sunanil wudu'i nyatana lapad min sunanil wudu'i eta tetep tina pirang-pirang pasunatanana wudu taslisul mamsuhi ari nilu kalikeun anu diusap eta samilun anu ngurung itu kaulidalika kana itu law masaha ba'da ra'sihi wa amma ma sareng anapun ari perkara taqaddama anu geus diheula itu ma pamahaluhu mangka ari tempatna itu ma eta fi udwin dina anggahota yajibu anu wajib non isti'abuhu nyurambahanana itu udwin bitathiri ku susuci bitathiri ku nyucikeun wala ba'da tamamil wudu'i sareng teu cukup ta'adud dina sabada nyampurnakeunana wudu falau tawadoa mangka lamun wudu itu jalma marotan kalawan sabalik sumata wadoa tuluy wudu itu jalma sanian dina anu kadua wasalisan sareng dina anu katilu kadalika halna nya kitu marotan lam yahsul mangka henteu hasil naon atas lisu nilu kalikeun kama sapertikeun perkara jajama anu ngamistikeun bi kana itu ma saha Ibnul Mukri fi raudhihi dina kitab raudna itu Ibnul Mukri wa fi furukil juwani sareng dina kitabna milikna furukil juwani ma'ari kaul yak tadi anu ngamistikeun itu ma'hu kana itu ma wa in afhama sanajan mere paham naon kalamul imami kalamna Imam Haromain khilapahu kana nyulayaanana itu ma nyatana husulut taslis fa in kila mangka lamun dicaritakeun naon qad marro nyata parantos kalangkung fil madmadoti dina kakemu wal istinsaqi sareng dina nyingreuk cai naon anna taslisa sanyana nilu kalikeun eta yahsulu hasil itu taslis bidalika ku itu tawadoa marotan ujiba dijawab itu kaul bi annal fama kana sanyana cangkem wal anfa sareng pangamu eta ka udwin wahidin sapertikeun anggahota anu sahiji pajaza mangka menang pajaja tuluy menang itu taslis fihima dina itu fami sareng anfi kaliyadaini sapertikeun panangan dua bihilapil wajhi kalawan perbeda larai wal yadi sareng panangan masalan umpamana litabaudihima karena silih jauhanana itu wajhi sareng yadi payan bagi mangka penting naon ayab rugo maragatkeun itu jalma min ahadihima tina salah sahijina itu wajhi sareng yad sumayan takila tuluy pindah itu jalma ilal akhori kanu sejen waya khudu sareng nyokot saha asaku jalma anu mangmang bil yakini kana yakin filma perudi dina anu dipardukeun
wujuban kalawan wajib, wa fil mandubi sareng dina anu disunatkeun nadban bari sunat. Li annal asla karena sanyana anu jadi asal eta adamu mak henteu na perkara zada anu ngaluwihan itu makana itu taslis. Kama sapertikeun perkara lausa kalamun mang itu jalma fi adati rokaatin dina bilanganana firang-firang rokaat, faida saka mangka di mana-mana mang itu jalma hal gosala nah ngumbah itu jalma salasan halna 3 kali au marrotaini atawa 2 kali akhoda mangka nyokot itu jalma bil akoli kanu saeutik wa gosala sareng ngumbah itu jalma uhro kanu sejen wal asiratu wallahu a'lam bisawab.